Cah Haji, Cah Haji, abi ye dek mayar hutang abi ka Cah Haji. Omatnya mulai ti ayeuna ulah nagih-nagih deui ka imah. Era ditempo ku tatangga. Ye. Oh, boga ka era oge geuning nya. Ih, naha duit. Manangan 5 juta deh. Dibayar rewel, teu dibayar nagih wae ka imah. Hayangna Cah Haji naon sih? Baheula kan ejeng nginjemna emas 5 gram. Eta ge geus 2 tahun yang lalu. Terus nah ieu jadi duit 5 juta. Cah Haji pokoknya 2 tahun yang lalu abi nginjem duit ka Cah Haji 5 juta keur biaya budak abi sakola. Cah Haji ayana emas. Cah Haji sorangan nu ditah ngajual emasna. Nya eta nominalna emas nu ku abi diinjem baheula 5 juta. Ceu 5 juta baheula. Eta di saat emas hargana 1 juta sagramna. Ayeuna harga emas per gramna 2 juta 500 ceu. Baheula kan janjina nginjem emas, mayarna ku emas deui. Ieu naha jadi duit. Ku Cah Haji pikir we, tadi kan Cah Haji ngomong sorangan. Baheula harga emas 1 juta sagram. Ayeuna per gram 2 juta 500. Ya rugi lah. Uang kudu bayar emas ka Cah Haji. Emang abi baheula ngajual emas payuna 5 juta. Cah Haji dek meres abinya. Ayeuna ku Cah Haji balikeun deui omongan ece. Baheula Cah Haji ngaluarkeun emas 5 gram keur diinjemkeun ka ece. Ayeuna duit ieu 5 juta mah cukup meuli emas 5 gram. Maneh mikir ceu. Nya, eta urusan Cah Haji. Nu penting hutang abi nu 2 tahun yang lalu ku abi geus dibayar ka Cah Haji. Ya ku Cah Haji balikeun deui duit ece. Cah Haji hayang balik deui kena janji nu awal. Hutang emas dibayar emas. Terserah Cah Haji lah. Nu penting hutang abi geus dibayar ka Cah Haji, geus lunas. Paham? Hei, adia. Adia. Kalanya. Tadi orang penting geus balik kampung, mawa sayuran, tapi saeutik kurang di barena. Yeuh. Yeuh. Yeuh, endangna oge. Nuhun nya Nur ieu. Tadi maneh ngagarowan urang. Urang mah kasih itu ngagarowana oge. Ah.